Para mitra kaum dangu nu sami-sami ngabandungan dongeng, Mang Jaya sapara kanca nuju ngaca carios nyambung judulna gara-gara harta. Ieu dongeng karangan Bapak Tatang KS ayeuna nincak bagian ka-11 para mitra. Tikaraos 11 episode ieu dongengnya. Mugi-mugi we tiasa katampi ka lain kabingahan. Mang Jaya ngaturkeun nuhun siaran-siaran ti Mang Jaya official tiasa katampi ka lain kabingahan. Atuh para mitra, ari kembang talis naon cenah ancal para mitra. Kembang talis teh namina ancal. Mangga atuh kasubri kaum dangu, Mang Jaya ngaturkeun nuhun atuh ka wargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna. Siaran ieu tiasa katampi ka kabingahan. Mugi-mugi dongeng-dongeng di Mang Jaya tiasa katampi. Ayeuna gara-gara harta karangan Bapak Tatang KS nincak bagian ka-11. Wilujeng ngadan mugi. Para mitra kaum dangu, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberah mana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna nyaeta gara-gara harta. Ieu dongeng para mitra sadaya karangan Uwa Tatang ayeuna teh nincak bagian ka-11. Sumangga para mitra anu mulia dongeng nu katunda kamari carios nyambung nu judulna gara-gara harta urang lajengkeun. Meunang sawatara jongjongan mah Neng Yani can mere jawaban siga nu ngarasa bingung. Tapi teu lila pokna. Duh katubur pinama abdi bade wawartos heula ka pun lanceuk jalaran pun lanceuk kasebat gegentos pun bapa. Neng eta kinten-kintena putra ibu moal ngaraos lingsem aya harepan ka abdi. Jalan kaayaan abdi mah anu sakieuna merakna ibu. Ceuk Neng Yani leuwih ti heula tumanya heula. Moal patos-patos pun anak ni warang naroskeun ka neneng upami anjeunna gaduh raos lingsem. Cenah eta saur neneng nu sakieuna merakna kirang kagaduh. Kange ibu ge sanes bade manang kana harta banana neneng. Jalan perkawis harta atanapi kakayaan mah ulah diange ukuran ucu. Sanaos kaayaan di ibu ge sami we sapertos kaayaan di dieu komo di umar rompok ge butrak batrek matak pikaisineun ucu. Waler ibu ningsih padahal bumina gedong si gerong tur agreng tur pakayana ge lega. Sumuhun eta mah kitu bae ibu tangtos abdi bade sasangem heula ka pun lanceuk. Sakantena naroskeun pangaosna rorompok. Eta kinten-kinten iraha neneng bade masihan wartos ka ibu. Insyaallah enjing bada lohor abdi bade ka pun lanceuk heula. Rupina masihan wartos mah bada asar bu. Waler Neng Yani. Hatur nuhun sateu acara oge kalayan ku ibu diantos wartosna. Mung ulah langkung ti dinten enjing jalan pageto ibu teh bade ka Garut heula aya peryogi kapun adi. Insyaallah ibu mangga atuh ibu nyangakeun ditampi atuh geulis. Mangga ibu teh Neng Yani atuh ibu ningsih ngaleueut di baturan ku Neng Yani. Kalawan pokna di barinuna cangkir. Ieu diraosan ranginangna ibu kae ngadamel di dieu. Neng Yani nyodoran ranginang jeung kulekelerna. Atuh ceg ibu hajah ningsih nyanak hiji teras dituang. Tos ngaleueut mah kalayan tos panjang lebar ngawangkong. Ibu ningsih pamitan jalaran bade teterasan ngulem kaum ibu. Wireh anjeuna bade ngayakeun muludan di bumina. Caturkeun Neng Yani isukna init rek ngadatangan Den Joni lanceukna. Ngan hanjaka Den Joni nyampak eueuh ceuk pamajikanna mah keur nyaba ka Bandung. Duka 2 poe, duka 3 poe, padahal Den Joni nyebutkeun rek ka Bandung teh. Ukur alasan anu puguh mah rek mah eta napaan harta banda, harta papendeman teh. Deukeut tangkal muncang tur henteu sabara jauh ti imah nu keur dicicingan ku Neng Yani. Nu teu lila Neng Yani balik deui sabab nu jadi lanceuk nyampak eueuh. Nyaan Den Joni giligna hayang meunangkeun harta papendeman teh, tur elmuna aki dukun nyaan luhur. Harita Den Joni nu keur ngabelengkong we hanapeun tangkal muncang. Bari loba nu ngaliwat ge teu katingalieun ku nu ngaliwatna. Boh ku lalaki, boh ku awewe katingalina ukur tangkal muncang we ngajegir.
Catur ke Den Joni geus menang sapoe sapeuting ngabalengkong di eta tempat hanapeun tangkal muncang. Tapi berkah can menang ilham naon-naon, anu puguh mah punuk menjeng bitis baria di asa dicocoan ku reungit. Da puguh tempat sakitu baralana jeung loba tatangkalan. Isukna geus ampir nyedak kawan Cimagrib di eta tempat anu antara 5 meter jauhna ka Den Joni. Tukangeunana aya budak lalaki kira-kira umur 11 tahun mamawa katepel. Reg eta budak lalaki teh eureun tuluy tatangahan kana tangkal muncang. Ana breh aya manuk ti kukur keur disada dina dangkal tangkal muncang. Siraheun Den Joni. Eta budak lalaki teh ngagerendeng bari suraseuri. Lah kadalah sia kabeneran sia itu aya manuk ti kukur. Keur dina dahan, dahan muncang. Awas sia incer sia ku aing. Pokna bari ku siwal ngodok batu segede kaleci. Segede pinci kaleci teh. Tuluy atuh karet katepel ditarik, cepret, karet katepel disada ngacepret. Garapak manuk ti kukur ngagarapak hiber. Sedang batu ukur hasil kana muncang, atuh meletak paramitra muncang rag-rag kana sirah Den Joni. Kuat kangorejag, sirah bancunu rejeng ngarah semu ateul, da puguh katingang ku muncang ora sakitu luhurna. Ari Den Joni teu openan kana muncang nu ningang kana sirah teh parawargi. Bari gigireunana aya harita teh bari gigireunana ngan Den Joni ngagerendeng pokna. Cing atuh mah uyut ulah sok lenger kitu kapan abdi teh nuju tatapa. Hoyong kenging harta karun di tempat. Ngewa kunaon geuleuh kunaon atuh mah uyut teh. Ka abdi teh ngadon maledog ku muncang. Piraku mah teu hawatos ka abdi. Sakieu punuk abdi sareng bitis tos baria dicocoreungit. Cobi atuh mah uyut. Engal uningakeun eta harta pepeneman teh ke abdi di tempat bade di adegan sasaungan kangge embah moy ieu paragi embah moyan di dieu cek kitu gerendengna Den Joni beuki lila waktu beuki nyarelek nyedak kawan Cimagrib cika-cika geus rabeng ting karetip kaluar tina rungkun gaang geus reang di sarada dibarengan ku sora jangkrik. Akhirna reup we sabuder madhab ngabeleg-beg kateureuy ku mangsana peuting teu kadeuleu ngutekeun curug-curug acan estu poek meredong lain bobohongan. Ciang-ciang jeung cari cangkas geus mimiti di sarada atuh kapeutingnakeun disambung ku suara lonok ting keureuleung bangkong jeung bancet meuni recet kawan tu tempat nampeu ka sawah jeung aya susukan. Duka jam sabaraha harita bulan kakarabijil remeng-remeng. Cungungung anjing babaung lambat rada jauh ti eta tempat atuh manuk sirit uncuing siraheun Den Joni dina tangkal muncang ngelak. Cungungung anjing terus-terusan babaung alah asa beuki deukeut. Blig 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 ku Den Joni kadenge sora nu geblag-geblig. Tukangeunana siga jelema nu keur leumpang. Beuki lila asa beuki deukeut jep nu geblag-geblig jempe. Disangkana ku Den Joni mah nu geblag-geblig teh karuhun atawa embah datang. Atuh Den Joni ngagerendeng deui. Aduh, atur nuhun mah parantos sumping. Abdi aya di dieu teh yeuh senjata tapa hoyong kenging harta pepeneman. Mah, duh, cobi atuh pangbuktoskeun. Mah, piraku mah teu hawatos ka abdi tos 2 wengi sareng ayeuna abdi tatapa di dieu teh. Tadi mah maledog ku muncang keuna kana sirah abdi. Nanging teh sawios-wios sanaos sirah abdi bancunur oge. Sareng semu ateul ge jalaran dibaledog ku mah. Enggal atuh mah geura pasikeunnya. Pepeneman teh ka abdi mah. Kitu para mitra gegerendenganana Den Joni. Na atuh ari Den Joni tas ngagerendeng kitu ujug-ujug jelegedeg aya nu ngajanteng gigireunana. Atuh para mitra gigireunana teh siga mayit tur make boe-boe kaluhurna ku kuncungan. Ciri hil eta nu siga mayit seuri si horeng jurig anu aya di eta tempat nu ngageugeuh di eta patempatan. Barakatak disambung ku sora lalaki babarakatakan. Cungungung anjing tuluy-tuluyan babaung muraikeun jemplingna peuting. Tur harita teh pareng malam Jumaah. Sanggeus sora lalaki babarakatakan disambung ku sora budak siga nu hareureuy ting harehe, ting cikiki. Samalah dibarung ku sora anu jejeritan, matak ngahariwangkeun. Tapi ukur sora da jirim nama eueuh kasebut nage juring. Gaclok, nu siga mayit teh harita teh nu make boeh gagaclokan. Reg eureun hareupeun Den Joni. Den Joni ningali kana palebah suku eta mayit disidik-sidik siga teu napak, rada ngangkang tina taneuh.
Panon Denjoni seetik-seetik mapai ningali kana suku terus kaluhur. Ana breh lenyap Denjoni ngalenyap sabab teu salah titinggalian eta mayit. Nu ngajanteng make boe hareupeuna teh beungeutna geus jadi tangkorak atuh cirihil deui seuri. Berebei tina kongkolak panon ngabrebei getih tuluy tingkar celak. Geus kitu gelek-gelek keluar getih tina sungut. Samalah saberot kana lahunan Denjoni. Atuh harita teh geus kitu mah Denjoni ngaleper teu puguh rarasaan. Beuki lila para mitra awakna beuki ngadegdeg. Ragama ngarampak kana tak-tak. Atuh dasar kitu Denjoni leungit di kaludeung timbul kasieun. Harita ngacerit nyebutkeun walau. Denjoni ngoceak bertak lumpat nuju ka imah nu dieusi ku Neng Yani adina tuluy satengah gegedor kana panto. Kabeneran atuh Neng Yani lilir manehna ngadengieun. Aya nu ngagegedor panto korejat hudang tuluy kaluar tinu ti kamar deregdeg lumpat ka tukang. Mang Jasik hudang mang. Cek Neng Yani ngagegero badegana nu geus sare. Bari ngetrok-ngetrok panto. Pareng biemeh ngorejat tuluy ngagegeuing nu jadi salaki ketelah Mang Jasik. Ya Jasik, hudang sia, itu neneng ngagegero ka maneh. Biemeh ngagebig-gebig awak Mang Jasik korejat hudang kalawananya. Naon saja meh, aduh aing mabahku, aing geus ngaganggu kanu keur hees teh, aduh. Naon atuh aing keur ngeunah-ngeunah hees diganggu. Mang Jasik siganu ambak da puguh keur tarti brasare. Lain aya naon sia botak itu Neng Yani ngagegero. Hah? Neng Yani ngagegero? Mang Jasik ngorejat tuluy muka panto. Atuh harita ana brai nyawe Neng Yani. Atuh Mang Jasik nanya, aduh, aya naon Neng? Itu Mang aya nu ngagegedor kana panto hareup. Neng Yani semureuwas. Harita teh para mitra sadaya. Kumaha Neng? Kukupingan teh nu ieu nabeuh bajidor. Ceuk Mang Jasik para mitra sadaya. Salah reunge ongkohan asa kagaruahkeun. Lain anu nabeuh bajidor atuh tapi itu mah nu ngagegedor kana panto hareup. Neng Yani nyarita atuh Mang Jasik cek kana bedog kalawan pokna. Ngaso heula para mitra anu mulia, ngaso. Para mitra anu mulia, duh nikmat pisan kacapi suling da para warginya. Nyaan mangga para mitra dongeng urang teraskeun deui sabada urang sami-sami ngabandungan kacapi sulingna. Carios nyambung judulna gara-gara harta. Mangga urang teraskeun para mitra etang-etang hiburan pang beberahmana. Harita para mitra sadaya atuh Mang Emen nyarita. Kumaha Neneng jung? Kukupingan teh aya nu nabeuh bajidor. Ceuk BM ceuk Mang Jasik Mas BMN. Mang Jasik para wargi sadaya. Atuh ongkohan asa kagareuahkeun. Lain aya nu nabeuh bajidor atuh itu aya nu ngagegedor kana panto hareup. Cek Neng Yani atuh Mang Jasik ceg kana bedog kalawan pokna. Kecalik di dieu Neneng jeung ibidanya. Gidig Mang Jasik ka jero bari nyekel perah bedog nu panjangna sasiku. Brai Mang Jasik nyingkapkeun hordeng. Ana bre horeng Denjoni geus kitu mah gancang ngalaan kunci sarta pantona dibuka. Jedak Denjoni ngadupa ke Mang Jasik ampir ti jengkang. Puguh we Mang Jasik reuwas gancang pantona dikuncikeun deui kalawananya. Aduh. Adenjun aya naon Adenjun? Sareng bayangkeun ka mana Adenjun? Mang Jasik neuteup sedeng Denjoni teu buru-buru nemalan. Gek we diuk dina kursi dibarungku ambekan ngahega. Siga nu capek teu lila Neng Yani jeung biemeh ting torojo ti tukang. Geuning Kang Joni, aya naon wengi-wengi Kang sareng sapertos anu tos meunah kareuwas? Tanya Neng Yani bari tetep neuteuk kaget. Ari Denjoni ditanya ku Neng Yani teu buru-buru nemalan kalah pepeta siga nu menta cai hayang nginum. Atuh Neng Yani nanya deui. Palaing aleueut Kang? Denjoni ungeuk atuh biemeh gancang ka kamar makan. Rek nyokot cai waktu biemeh ngeusian gelas ku cai herang cirihil palebah. Kamar mandi aya sora nu awewe seuri. Puringkak bulu punuk biemeh muringkak ari katamah-tamah. Harita teh ngame bau beuleuh menyan. Atuh biemeh oge meuni teu sirikna ti paparatit gancang ka jero. Bari mawa cai herang kana gelas geus dipisinan. Atuh para mitra teu dipisinan-pisinan acan hapunten. Bakating kurusu.
Mangga Aden ngaleut. Cek BMeh bari nuna cai dina meja. Teu diengkekeun deui harita keneh Den Joni nginum cai bangun anu aus. Beak satengah gelas, gelasna ditunda dina meja tuluy istighfar. Astagfirullahalazim. Dupi akang kunaon saperas menakar leuwas sareng aya naon ka dieu wengi-wengi Kang? Tanya Neng Yani bari neuteu. Aduh Yan, pugu akang teh balik ti babaturan aya keperluan. Waktu akang keur leumpang ningali 2 urang lalaki keur tinjaranteng we deukeut pengkolan. Sanggeus deukeut nu kira-kira 2 meter deui, ujug-ujug gelas eta lalaki nu keur tinjaranteng teh ngiles. Teu kanyahoan atuh ka mana korolosna. Ka bangsat duka naon ngan ku taksiran akang, pasti bangsat tuluy nyarumput. Atuh akang teh gancang we lumpat ka dieu. Da sieun aya bangsat anu rek ngaboyeu ngabongohan ka akang, bisi nganiaya babakuna mah ka akang teh. Untung we geus deukeut ka dieu, tapi lamun jauh keneh ka dieu pasti we akang dibinasa atuh ku nu duaan. Cek Den Joni ngabohong majarkeun ningali aya 2 urang lalaki, padahal keur tapa caritana mah disampeurkeun ku dedemi. Nah tuh Kang, angkat-angkatan wengi saurusna teu aya siang bae. Kumaha pamileres eta jalmi nu duaan teh bangsat? Teras mahala akang bade saha nu nulungan? Ye, eta ge ari indit mah ti imah mah beurang keneh, kira wanci asar Jan. Ngan balik rada peuting. Pokona mah katungkulkeun ku ngobrol jeung babaturan lah. Da geus ngobrol teh uplek atuh da. Tema Den Joni tetep ngabohong. Ari disangki ku Mang mah Aden teh pepenakan sareng anu matak pikasieun cu. Palebah tangkal muncang adene palebah tangkal alpukat. Caket makam wireh di dinya teh anu saruni sareng rada sanget we ongko. Kamari ieu tatangi anu paliwetan atuh nuju ngaya we nuju ngarot ujug-ujug gelek-gelek we ti dinya keneh. Saurna mah kapenak kunu ieu kunu pokona mah kapenak kudu ngalangkung dicana ka bumi. Aduh, anu sumping ka bumi teh terase tu ngagerebeg. Kasandingan ku dedemi teh anu tangkal alpukat. Malik mah ge kantosina heula ka bumina wireh seueur jalmi su. Saurna teh bongan we sia caluta ka kaula keur moyan ngadon ieu ditoker. Ari sangemang teh rada laun su, atuh aya dedemit atawa karuhun ngadon moyan di jajalaneun. Disangki ku Mang mah moal kadangueun, ari pun cereng teh. Aduh, ka Mang mun cereng pokna teh paduli deui sia. Moyan mah di mana we? Masing di jajalanan ge da tempat kaula ieu. Pek sia dibawa ku kaula jeung batur sia. Sageus Mang teh ditumal kieu sanggeus sangem Mang teh. Da dewek teh batur silaing atau barai silaing make rek dibawa sagala. Pamajikan dewek mah lumayan ye. Sok sanajan jebrag oge. Pokona mah nu katuhu. Keun wae da. Pokona mah ka kaula mah bener-bener nurut. Bari jeung satia satuhu kanu jadi salaki. Jadi kuring teh nyaah we babakuna mah. Tak kitu nya pokona mah jadi urusan-urusan anu kararitu mah lah janten eta we Aden sumun karita teh nya jadi sabada nyarios kitu teh sangeup Mang teh di tema kieu. Da dewek teh batur silaing tau barai silaing make rek dibawa sagala. Pamajikan dewek sanajan jebrag butuhun keneh ku kaula kitu. Sok rek balik deui Anika ka tempat Anika. Lamun teu daek balik deui diwalang kekekeun ku kaula. Tos kitukeun mah jampe Aden lah. Si horeng bangsa nu kitu teh ai bade diwalang kekekeun mah sieun Aden. Komo dijrek ngongkeun meureun lah. Tuluy pokona mah sadaya daya we jigana mah kitu. Cek Mang Jasi. Nyarita ka mana karep atuh BMeh pokna bari ngabalieur. Lain sieun diwalang kekekeun tapi eraeun sia botak deuleu. Meni bebari ka singgung we si eta lah aing mah. Mang Jasik wayah nanya, kuring jajabkeun ka imah. Yuk, engke dibere keur meuli rokok. Cek Den Joni menta dijajabkeun sabab ngarasakeun. Para wargi sadaya, mangga dongeng urang teraskeun. Mang Jasik nyaritana ka mana karep atuh BMeh pokna bari ngabalieur. Lain sieun diwalang kekekeun sia eraeun ku si rahasia botak deuleu. Meni bobari ka sigeung we si eta deuleu mah. Mang Jasik wayahna kuring jajabkeun yuk ka imah ye. Ke dibere keur meuli bako lah. Cek Den Joni menta dijajabkeun sabab ngarasakeun. Mangga Aden nanging engke di mana Aden tos dugi ka bumi?
Mang jajapkeun deui ku aden ka dieu. Kaos nu lieur Mang Jasik mah. Rajeun daek ngajajapkeun, tapi engke balikna minta dijajapkeun dianterkeun deui. Sarua jeung bohong mah atuh kitu mah. Atos kula mah tukang di dieu bias enjing-enjing mulih da teh wati oge rupina moal naon-naon ari sasauran kulem di dieu mah. Ceuk Neng Yani nitah mono. Ih, ari naon teh moal ngan pasti we hariwangeun akang teu balik mah. Ayo ke manehna teu bisa sare sabab hariwangeun ku akang. Mata wayahna jajapkeun ku Mang Jasiknya. Mangga ari maksa mah bade mulih mah mung eta perkawis pangaos bumi sabaraha kirangna tina sakitu Kang. Jalan tadi aya ibuna Kang Sumarna ka dieu naroskeun kirangna sabaraha ku anjeunna bade diemutan. Nyakeun bae rek dibeli ku indungna Sumarna mah. Dikurangan lah. Kira-kira 10 perak mah. Luhurna 15 perak. Kurang di sakitu mah malibikeun lah ngan eta Yani geus boga cadangan gitu imah nu rek dibeli ku Yani. Teu acan Kang jalaran bumina ge kapan teu acan aya nu ngagaleuh mung saur ibuna Kang Sumarna satungtung abdi teu acan kaing bumi pesereun mah diwidian di dieu heula samantawis duka saminggu atau nepi 10 dinten mah tembal Yani. Nya eta mah paling bisa kurang disakituyan lah. Kudae ku henteu gancang Yani ngabejan ka Akang ye. Ayo ah Mang Jasik wayahna ye kuring jajapkeun heula ka imah. Ke dibere keur meuli bako. Mangga den mangga. Tembal Mang Jasik semu hoream nyebut mangana oge. Geus kitu mah Den Joni balik dijajapkeun ku Mang Jasik. Bari mawa batre sabab Mang Jasik boga batre. Atawa bari bedog ngagaplek dina cangkeng. Isukna Neng Yani ngajurungan Mang Jasik dititah ngabejakeun perkara harga imah ka ibuna Sumarna. Nu teu kungsi tuwur tawar deui sanggeus ku Mang Jasik dibejakeun hargana sakitu teh. Gancang carita. Ibuna Sumarna mayar ka Den Joni kalawan harita keneh susuratanana dijieun di balai desa nepi kaberesna tibang tarima imah ti Den Joni ka Ibu Hajah Ningsih. Atuh duitna ku Den Joni dibagi 3 kitu di parabot rumah tangga dibagi 3. Ngan Neng Yani jeung Mang Jasik katut biemeh tetep araya keneh di dinya. Ongkohan saur Ibu Hajah Ningsih miwarang dicalikan heula ku Neng Yani. Komo kitu Ibu Ningsih aya emutan palai mulung mantu ka Neng Yani. Atuh Cep Sumarna beuki remen datang ka Neng Yani bari sok barang kirim. Akhirna Cep Sumarna jeung Neng Yani beuki wano. Samalah Neng Yani remen nganjang ka bumina Ibu Ningsih. Teu kitu Cep Sumarna sok dibawa ulin ku Cepurna ka kebon ngadona ngarujak. Teu kitu atuh sok ka harita teh para mitra sadaya nyaeta kadang-kadang nimbel dahar di kebon. Para wargi botram. Aduh botram nimbel cenah ye ngadon dahar di kebon. Cep Sumarna boga sobat dilani hasi Cipeu. Lumayan para mitra ngaran asli nama Adma. Ari kalakuanana kawas bolon tapi pangarti namanya beunang disebut lumayan oge kana silatna. Atuh kana ngajina geus 2 kali hatam. Diajar ngaji di ramana Cep Sumarna Mama Ajengan Jaya. Dina hiji poe kersana Mama Ajengan Jaya nyaeta Jaya Dahlan namina teh sareng Ibu Hajah Ningsih garwana nuju caralik di teras mulih netepan lohor di masjid. Ari Cep Sumarna keur dititah nganteurkeun duit ku ramana ka panyawahna sabab panyawahna keur geri. Ibuna kumaha Neng Yani teh geus aya jawaban nu cindak. Daek henteu dikawinkeun ka si Asep. Lamun geus didaekeun mah tong diengke-engke gancang we urang sina kawin. Da katinggalina ku ama mah duanana ge geus pada-pada wanoh tur daek babarengan ka ditu ka dieu. Ama mah nitah buru-buru sina kawin sotenan. Lain ngarah anak urang gancang ngamisah ngan ngajaga bisi salah saurang katerap ku gogoda. Nyadu dimaksud teh bisi katerap ku gogoda teh rupa-rupa. Naha anak urang kagoda deui ku awewe sejen. Atuh kitu deui budak awewena bisi kagoda deui ku lalaki sejen jeung sajabana ti eta. Mangkaning sakitu geus layeutna kahilir kagirang teh sok babarengan bae. Ari kitu mah geus salamet jongjon ka maranehna tenang keur hate urangna. Pokona mah inggi salah saurang teu pengkuh tuluy katerap gogoda kuno sarupa.
numatak ngadatangkeun ngamenyan koneng. Sedang nurutkeun dina papagon agama lamun manusia milampah hiji kalakuan nu can katalian ku hukum tika. Kapan kaasupna ge haram? Taku eta we nu dipikarisi ku amama. Meureun ibuna ge ngarti, numatak gancang budak awewena tanya, nah daekeun nah henteu ditepungkeun jodoh ka si Asep. Saur mama ajengan Dahlan Dijaya nu maksana mah naroskeun perkawis Neng Yani. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para mitra anu mulia, harita Ibu Ningsih ngajawab, kamari oge waktos abdi muguhkeun pangawas bumi teh babalago jangan naros kana pamandegan Neng Yani. Mung teu sacara togmol naroskeun kersahan teuna ditikahkeun ka si Asep, mung sacara malapah gedang. Kumaha cenah jawabanana? Nyari intisarina mah kersaeun sarengna deui moal nya kersa dicana ka dieu. Ku si Asep upami anjeunna teu aya kasuka, waler Ibu Hajah Ningsih. Lamun kitu mah atuh gancang neuneun carita ka lanceukna minangka gaganti bapana. Na kudu ngalamar heula na yang terus langsung disalametkeun. Ari kahayang ama mah kitu ge lamun sapagodos jeung pamikiran lanceukna. Tong make kudu ngalamar tuluy we salametkeun. Jadi moal riweuh 2 kali babakuna mah ti pihak awewe. Sok aya apana nu kieu ti pihak awewe dina waktuna rek datang teh ngalamar. Pak pikpok nyeun kaolahan pikeun nyuguhan sema tampolana sok make parasmanan sagala. Pada ukur ngalamar, pada terus rapalan. Ayeuna ngajamu sema engke kitu keneh ngan kemah beda deui, hajat gede tur onang-onang. Perkara hajat mah teu kaasup diwajibkeun. Ada syarat anu wajib mah dikawinkeun. Nya hartina mah nya eta akad nikah. Syaratna kawin teh kahiji aya calon pangantenna lalaki jeung panganten awewe, kadua wali, atuh katilu ijab kabul, tuluy saksi meureun, kalimana doa. Sakitu syarat kawin mah nu pokok mah. Saur kersana ajengan Dahlan nada-nadana palai enggal nikahkeun putrana. Waktosna seep.